lamun teh mah lalaki neuteuk ningali ka pamajikanana idza nadara rajulu ilam ro'atihi wa nadarat ilaiha wa ahoda dia tingkafiha tasaqatat dunukuhuma min khilali asabi'ihima. Lumayan ya, lumayan dari saya tobat tarang. Di mana-mana rek awewe lalaki ningali ka pamajikanana. Ji, awak catat. Di mana-mana ningali lalaki ka pamajikanana. Di sini bisa umum. Di mana-mana ningali lalaki ka awewe batu lain ya. Di mana-mana ningali lalaki ka pamajikanana tuluy wanadorot ilaihi rek teh balik neuteuk eta awewe ka salakina. Geus kitu teh geus diteuteuk teh pahareup-hareup lain patongeng-tongeng. Tah, papayun-payun lalakina ningali ka istrina bari deudeuh turnya istrina ningali ka caroge nabungan diteuteuk ku caroge tuluy wa ahoda tika pihak tewa weh ku eta lalaki teh panangan eta istri teh pamajikanana itu suka ieu ridho ditewa kudu jadi salaki tasaqatat dunuhuma min khilali asabi'ihima mangka mululuk dosana tina sela-sela ramuk duanana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal isra'a wal mi'raja ta'limun li ummati. Wa Allah ta'ala biqaulihi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ta'li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. An-nazilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayunan muratibul awqat
mengatur waktu pembawa acara anu kuring sangat-sangat dikirana serta para masyayikhul kiram, guru-guru jisim kuring anu aya di luar lingkup desa Pasir Dalem, baik anu sukuna kali anu agama kirang langkung 17 TKM gitu. Kan 16 kali 8 gitu. Termasuk guru-guru jisim kuring, para sukuna kali anu sangat-sangat dipilorna. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kudu masar dihadiri alhamdulillah sadaya sugih ya tentunya, kecuali anu teu datang gitu. Sadaya sugih kecuali anu teu datang. Alhamdulillah doa restu ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan urang sadayana dimungkung dina ieu waktos masih dijantankeun tawis, dijantankeun saksi, pernah diungkulu reng-rengan para ulama pada khususna, pada umum nama jamaah sadayana muga-muga jadi saksi sasarna di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah doa restu ya Allah ya Rabbana, ya para ulama sadayana diparanjangkeun yuswana, ditambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih loba duitna, tambih-tambih lamun boga hutang sing buru-buru kabayar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nalika warapat sami husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Kepala Desa milah jajaranana anu sim kuring rada bingung rek nyarita. Ya kumaha make bingung rek nyarita, ari Bapak Kepala Desa nyanongna sim abdi, ari jadi sim kuring tara biasa gitu mah we. Bingung jadi nyarita teh, ari pimpinan nyanongna teh sim abdi, kinten-kinten upami Bapak Kepala Desa ya, upami sim abdi nyanong ya sim kuring malah sayos-yos. Rada bingung, terus terang we. Nah ari talaan kita bukti kusim kuring marianan kesana alam karam tuh karena dengan sukati noel dan bakal ada sosok si abdi wae kita tawis tawaru ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan mengalangkungan katawaduan anak anjirana diangkat ke derajat Allah. Amin ya Allah ya Rabbana. Pada kapunten wae diri sasanem jadi kagok dari kagok sim kuring gitu nya nyandong sim kuring kapaeun kesana Bapak Kepala Desa apunten ini pada khususnya dan istilah nanti itu malahan tadi teh ada ngadep wal mukarrom guru bulan sadaya waktu sijab yang termasuk ke sana Bapak Kepala Desa dibatkeun tamu undangan apa nya isim kuring urang mana aja gitu da urang masih urang gitu oke dibatkeun tamu undangan begitu mah ongkosna sareng di Bandung meureun buku. Aduh bener Bapak Kades bener. Oh, lain lain gitu. Lain ngaji mah tukang ngaji unggul ini mah kumaha bingung. Bingung tukang ngaji unggul jadinya. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana. Maka punten kapaeun mah teh suratkeun tamu undangan gitu. Biasa. Biasa aya ge tamu undangan leres sadaya namanya alhamdulillah dipimpin ku Kersana Bapak Kepala Desa hadiran bulan sadayana di narada tasyakkur kali tadi ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan tasyakkur urang sadayana nu dipimpin ku Kersana Bapak Kepala Desa masing kenging barokah, kenging ganjaran taat, kenging syafaat, oge tiasa ngalap contoh barokahna tapi urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lajeng ieu bahasana hoyong naros ieu kasadayana. Ieu teh anu rojapan teh Bapak Kepala Desa sareng stafna atau urang sadayana. Alhamdulillah.
Bentar. Seandainya maksud orang sadayana ya simpulima ukur ngahadiran tegaduh rumasa ngiring dengan aku gitu ya, tapi insya Allah mudah-mudahan sih aku maksudnya ari nyangemkeun mulu dan rojapan urang sadayana ngiring-ngiringan teu hah nah maksudnya ulah mengamang kamantenanana nyarioskeun muludan abdi ngiringan mauludan ngiring iuran teu aja ada sih gitu punten ayo punten hoyong ngiring iuran hoyong. Alhamdulillah para ibu, para bapak, para masyayikh kiram hoyong ngiring iuran. Mudah-mudahan dijawab Allah Ta'ala. Aina rek naros wartosna kapungkur atau nabi di desa Pasir Dalem para masyayikh kiram, para guru ngaji, para guru diniyah, para ustad yang termasuk yang pinternya ustad sedayana sok nampi insentif jujur tara jenengan talamun tara kumaha urang sangakeun we atuh kapakades cina kantor ajaban jeung muludan namun aya kira-kira 1 juma mana yos udah terus dikira-kira bakal supami aya tinggal aya dari simpulima satu untuk nyuhun sirahmu itu pernah nampi temu ya mah ya bener tak orang nggak gitu ya kalau minta bakal urusan sok sabar aja kalau pernah nampi nah jemping jadi berarti saya udah dikeluarkan lamun jama udah ayah ngapunten lamun jama ayah yang tidak terang kalau rasanya kami jama ayah urang sangkakeun ka Bapak Kepala Desa miwah jajaranana kanggo ngarumati anggaran PHBI anu biasa sataun 4 kali. Terus kita dibuat 1 juta ya. Janji cacung. Nah, bener. Entar kalau minta makan resana ya rezeki bagi gitu. Nyapun kan dia salin sebetulnya nyumbang. Iji pangitan dasuk ayatnya kak di dia teh geningan naon silaturahmi harusnya sok aya nomor kedua peringatan hari besar Islam 10 Muharram atau 1 Muharram katilu paminten PHBI teh maudan nomor kaopat rojaban upami eta menjogikeun kopi teu ari kopi teh rokok jeung kopi bener tahu kami jama karesan upami ayah gitu kami ayah dari apa simpulnya eta teh digunakeun kanggo kainnya lalawasan lancar dan kita igunan ke akekah mah geuning can wae geuning eta teh ya urang hideung teh gitu nya punten dari di parumpuan teh mah minimal di rumah sok aya kitu sadekah ari geus sadesa kudu nama 12 ya teh kan kelas kena kelas nah dikira nama namina mauludan sade dasa desa mau ieu maksud simkuring pananya dios kitu nya anu maksudna malah mandar di desa urang kanggo siar agama langkung meningkat gitu ya amin ya Allah ya rabbal alamin ladang dina siar sugan pilaku ari aya ciri-ciri teuing mah oh eta mah Cianjur kota santri gitu ya Cianjur kota santri ari teh dibuktikeun mah kota santri gitu terus gitu ya eta punten Pasir Dalem agamis sebenarnya tiap agamanya insyaallah kusabab Quran di sadayana paminten insyaallah bakal aya dina kalancaran hari 2
Lajeng nomor katiluna tadi teh kakuping guru urang sadaya dan geus kitu di mana-mana ketua teu aya dipayun wakil keduanya tanggal lesan Allah ya tampang lesan guru urang sadayana kang hadiatan tadi kersana Bapak Kiai Haji Ridwan kaulina kusadayana mulih rahmatullah almarhumah Allahu wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Otomatis di mana-mana itu teraya ya daek paminten kedah wakilna terusnya datang wes cacung di laut tak tahu buakeun urang sadayana nya mudah-mudahan mantenanana janten pimpinan ketua MUI di Desa Pasedalam bersama Kiai Haji Rusman mudah-mudahan mantenanana masih daek narima eta ya manahan urang sadayana. Adapun bukannya palihanan ditantang we kusim kuring lain bisa disinggungeun gitu. Ieu maksud teh bisa aya masalah anu sulit mah urang musyawarah we jeung sim kuring mani pas datang sim kuring teh ini gitu. Jadi itu mudah-mudahan nanti ada hari di kosong teh makin aku tahu teh ya. Itu teh ya hanya pakai aya 10 desa aya poskoan hiji rompang mah. Tadi itu ada studi orang sadaya mudah-mudahan mancanana dipanjangkeun yuswana, pampih-pampih barokah ilmuna, serta ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan janten sabab keulanan kanggo mantenanana tambih-tambih nambih-nambih pitoli barakna gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin hubungannya kanggo urang sadayana. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, teraskeun ngaji tong kitu. Teraskeun gitu. Pilihnya gitu. Teraskeun. Wihnya wih gitu ya. Kapunten. Ieu saalit heulaanan. Kanggo disimpulin sok sanaos bari sering diuningakeun. Sabab teu saeutik geus pada apal sarerea lajeng deui teu saeutik anu ngalalawonakeun kana eta pagawean. Contoh seperti hasil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh dina waktos Isra heulana anu kapendak kumantenna teh ieu. Hiji nu kapendak kumantenna teh aya jelema ngadaangan daging atah. Kinten-kinten daging atah. Lamun daging atah geus beuki kumaha mun satena benernya. Ieu mah nu didaharan teh daging atah. Oh, kowe ditaroskeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka malaikat Jibril ari eta teh jelema kumaha bet ngadaangan daging atah. Sedangkan hari kami mah ujung-ujung ngadaanna kakarek deukeut oge geus teu kuat bautna anjir gitu. Kumaha walna malaikat Jibril ieu teh Nabi Muhammad hiji gambaran jelema ya, hiji gambaran jelema anu migawena batur di aku ku manehnana. Jadi sok ngaku pagawean batur kira-kira diulang aya moal. Mana jadinya? Bener. Teh jami anu kitu teh ampura kita di poe kiamat teh sabab kapenah ku baginda Rasulullah sallallahu ngadaanan daging eta cirian we ge ngoro 3 jam kasih eta gitu ampura teu naon-naon manehna nama ngaku we
menang uing eta teh. Tapi kan, aya ieu teh penyakit di urang. Contoh seperti ieu, upami mah aya bahasa kayaknya lamun mah urang kalesan di hiji lingkungan, kalau anak ngabangun madrasah we, lah ngabangun madrasah. Tong gede teuing leuleutikan we, kira-kira saya modal nanti aya 5 triliun mameureun. Oh, menang saha eta teh? Oh, lamun uing mah moal kitu. Saya gitu saya. Memang sok sanajan balikunya eta pagawean, lamun teu aya anjeunna moal wujud hampura jumlah pagawean ganjaran teh hancur. Sabab la tu'tilu sadaqati bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Mihape aranjeun kabeh urang ngabatalkeun ganjaran sedekah. Ari sedekah teh mangrupakeun pagawean, ari sedekah teh termasuk jasa. Kali-kali geus kitu mun dewe ka wujud hampura hancur. Kita urang aya moal lain mah geus ngarti. Kitu. Sok sanajan bari bener-bener keinginan anjeunna. Itu ngaji juga wujud tadi antara kada make sonim. Enggak, ampura, insyaallah. Ji kata ulah, jadi tanya apa? Jika kieu teh musuh aya eta teh nya, urang adang. Nah, ari beres adang teh kukuru terus nah aya barudak nu adang. Mandewek we ayo. Nah, kita saya atau nama ke pukul utus sekarang dari adat mati dibayar. Nah, bener. Itu penyakit kamu orang sadayana dilih zaman kalau sadiki pagawean alus kesara. Nah, ampura ulah dituntunan begitu. Kan sama nama sokia dengan punten bapak kadesnya. Lamun ka jalan gorol nami nak secara umum. Nah, ari jumlah anggota aya 30 upama teh aya 60 saha RT-an. Penting nama saur kesana Bapak RT teh sadayana anu aya ruang lingkup di RT anu simkuring wayahna kudu hadir kabeh gorol ka jalan. Ari pas teh sumping teh ala kadar 35. Pas acan atas dongkap deui dinten kadua teh anggar 35. Pas poe katilu anggar 35 teh 3 mingguan nya. Yang kemarin lagi sebatin 3 mingguan jol eta anu minggalan teh. Jol eta teu nambih-nambih aya bulan. Ta eta teh lamun dina padamelan kitu. Nah, ieu teh ka jalan teh nganuing we geus 3 poe teh berturut-turut eueuh anu nurutan. Cik kahayang jelema teh, kahayang teh getol cigawing. Upama teh macet eta jalmi. Berarti eta teh pagawean mah insyaallah beres gara-gara eta jalmi. Alhamdulillah ngan hanya kal ganjaran tah aya moal. Aya. Gitu. Wah, lumayan jalan macaan makanya ngan ganjaran kanu anjeunana lapun. Tadi mingguan gitu geningan dari Pak Ustaz mata karena kegeran peminta man mingguan teh ala kadar 20 urang. Timing tingawitan minggu ka hiji dugi ka minggu ka dua dugi ka minggu ka tilu anggar we 20 urang eta jol eta ngan pas nyaritakeun pas kacarekan anu aya di anu barangajuna mendatang datang. Terusnya Ustaz ngamuk karusan anu walager we anu aya terus aya nama teu kacarekan. Eta timbul we cek saudara-saudara cek anu mungkin teh eta kuing matara nasieun kacarekan. Itu bener ibarat ngaji wangkong ieu mah. Ji tak bener diri tanya kita amal ibadah di urang kita sanesnya terus di lingkungan ieu masuk hawatos jalmi anu ngiring ngabangun masjid ngabangun madrasah ngabangun jalan kabeneran eta lampena teu eureun
lamun dawe kamu wujud, lamun dawe kamu wujud hampura, punten-puntennya. Sok sanaos bari terus eta jalan 5 kilometer punya lila, di mimpi tinggal di rumah dan tinggal mengapal seserangan, atau pun caritakeun gitu-gitu. Tapi mah alhamdulillah kaitanana sareng kersana Bapak Kepala Desa dina ngalaksanakeun rajaban muludan teh ulang sasarengan nyata ditaros aku anggapan sadari aku anggat teh sahur Bapak teh itu rajaban Bapak Kepala Desa sareng rajaban umum baruran Bapak rajaban umum sa desa hari pas ditaroskeun giring nyumang teu alhamdulillah hasil kunaonana ku hadir lagi alhamdulillah sahumbing kana ieu tempat sami ulang sasarengan tadi kana Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngamagukan kesana Bapak Kepala Desa sok sanajan bari ulang ala kadar aku-akuan yang giringan muga-muga we sasarengan sareng mantenanana anu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kan yang nyangam simpuring ya kasar udah kumaha ini yang terbiasa nih ngomong sih abdi itu pakai resep punten sanes sih ada terus biasa gitu dari kami Bapak Kades mah palinten terus cuman si abdi jadi nyebat simpuring itu juga kagok katanya sama si abdi nyebat si simpuring nyebat si abdi karena kagok sami misalnya kayak yang tukang karet gitu punten itu sanes sopan dan gitu dapat ditermaknanya punten para bapak sadayana kahiji eta lajeng nomor kadua anu kapendak ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh aya hiji jelema awewe sarombongan anu dihareupeun daging asap wali sungit pasakanana istimewa teuing padang teuing pasakan pasir dalem eta mah an istimewa sungitna kabina barang sabelah deui ari nu dihareupan teh daging asap bari seungit di tukangan daging atah bari bau kudu pinuh ku bilatung nah ari nu sahareupan daging asap ari nyem kana daging atah anu aya tukangan kinten-kinten lamun diurang ieu dipayuneun daging renang atau nabi listriknya payuneun bari seungit kabina-bina pasakanana istimewa ari tukangeun daging buruk pinuh ku bilatung nu deukeut ge bakal oke nah ari tak ngadahar kana daging tukangeun bari buruk tur bau katingali ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naroskeun ka malaikat Jibril geus baruning aya sadayana Jibril ari eta teh gambaran jelema kumaha walaran malaikat Jibril Nabi Muhammad eta teh jalmi kabeneran boga pamajikan anu halal ari hees jeung rana boga salah kitu pamajikan boga kulawarga boga bisa hareupan bari halal nah ari hees parka jeung rana eta teh kita teh di poe kiamat teh bakal ngadaangan da bisa hareupan daging asap tapi pasta nama karena daging buruk bari bau pinter-pinter diulang ayat itu mah ayat deui wae kira-kira deui kan aya insyaallah mah rek awewe rek lalaki tadi itu kan jadi benar ane tadi suraya hiji waktu manya ari kasalaki kurang patinya hareup ari rek ningali lalaki batur lalaki batur tinggal di peleng kunaon indung naik ke depan eta teh lalaki batur di Sibaraya bener hiji ya bener ibu aya ibu aya bapak mah aya tinggal dari Parayun bener hadisna ieu bisi disangka
ditetep ku salaki atawa ibu netep ka salaki bisi teu disangka ganjaran. Naon mangga dunia keluar tina pondok terima lain anu aya kaitanana tadi boga pamajikan anu halal atau boga salaki anu halal ari es dibalaki batur gitu teh. Mata ieu digambarkeun. Tah lamun teh mah lalaki netep ningali ka pamajikanana idza nadara rajulu ilam ro'atihi wa nadara ilaiha wa ahoda dia ikafiha tasaqatat dunuhuma min khilali asabi'ihima. Lumayan ya, lumayan dari dosa yang tobatara. Di mana-mana rek awewe lalaki ningali ka pamajikanana. Ji, awas catat. Di mana-mana ningali lalaki ka pamajikanana. Bisi bisa umum. Di mana-mana ningali lalaki ka awewe batur lain di mana. Di mana-mana ningali lalaki ka pamajikanana tuluy wanadorot ilaihi rek teh balik netep eta awewe ka salakina. Geus kitu teh geus ditetep teh pahareup-hareup lain patongeng-tongeng. Tah, papayun-payun lalakina ningali ka istrina bari deudeuh turnya, istrina ningali ka caroge nabungan ditetep ku caroge. Tuluy wa ahoda dikapiha tewa weh ku eta lalaki teh panangan eta istri teh pamajikanana itu suka ieu ridho ditewa kudu jadi salaki tasa kotot dunuhuma min khilali asabi'ihima mangka mululuk dosana tina sela-sela ramok buanana. Alhamdulillah mata cek sing minang nih apa itu bener itu eta teh pakade sumpayang teh dosa ayo udah tobat teh biasa sing minang ngene waktu jeung pamajikan kayaknya itu hiji bapak osata alhamdulillah dari ganjar Gusti Allah ieu mah tobat tuh bisa dosa hayo-hayohan atau deket-deket pamajikan begini waktu ngeunah kayaknya lumayan dulu dosanya ya teh lainnya tapi kanjeng Rasul lain hijieuna beda deui jeung eta dongeng aya jeung dongeng ieu nya aya hiji raja rajin kabukina teh gedang latah komo asa eta mah dongeng hijieuna gitu. Alhamdulillah kamu orang sadayana nya kamu kaperyogian ya jika tempat yang penting gitu. Nah make kitu untung kieu sabab teu saeutik jalma awewe atawa lalaki aya kahayang hayang nama lain hayang naon pamajikanana hayang boga pongkorong sagede kolotok sapi lalakina teu kabedageun ditetep teh salakina kieu tetep we dewanieu ari nyabak mana hayang kolotok teh kakak tetep aya tetep teh kalkah lain dibalik netep kalkah kieu bahasana ekonom kasihan leueuh ka aing aing hayang kolotok gitu itu bahasa teh kalkah nyarekan tah mata dirut we Rasul ningakeun ditetep ku salaki tuluy ibu balik tetep ditewak ku salaki tuluy ibu cicing lumayan mululuk dosa teh tina salah-salah ramo mata bukan di Rasul dunia teh bisi aya awewe nu kitu patut paminten kitu ampura ini ampura nah eta kamu urang sadayana jika porno itu naon gitu-gitu wae oke eta teh saeutik gara-gara ditetep atawa ditewak ku salakina teh ganta terus namanya awewe bagus diserahkeun ku salakina secara moal aya lalaki teh tetep ka pamajikanana bari newakeunna make aya awewe diserahkeun segala moal jarang tapi itu demi keislahan agama. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kama salajengna beres tidinya peryogi urang sadayana teh siling tulungan. Kumaha maksud siling tulungan ya punten Pak pilih lepat paham. Guru urang sadaya di mana wae ngajak salat ka urang
ka rakyatna sanes rakyatna kata tangina anu beda mantenanana janten ustad di lingkungan tuluy ngajak ka para bapak ngajak salat berjamaah punten ari ganjaran berjamaah kanggo ustad kanggo bapak kanggo bapak ngajak ngemutan umpama ngemutan zakat ari ganjaran zakat kanggo pak ustad kanggo bapak kanggo bapak tuluy suka usaha pinter bulan manu Allah gitu ya cadangan saha cadangan jelema nurut ka ustad nurut ka ustad sama pak ustad dia nya guru dan sadaya teh para bapak sadayana apunten sakedap deui waktos ayeuna jam 12 kirang 10 menit sumangga geura tatang-tatang sakedap deui waktos zuhur geura aruy anu di serang anu di pasir anu di kebon mangga geura kajaraman sakedap deui waktos zuhur 10 menit deui teh kana ngemutan naon maksudna nyaan ka para bapak bisi teh kaburu berjamaah antara kitu di abdi mah apa diwakilan ku adan lamun pertama karasan ka suping suan adan bapak sok urang diru tara suping ka masjid tara deui wae bingung tuh aku ieu tara terus deui pas kelompok atawa diumumkeun ayeuna teh paminta mah rokok anu biasa roti urang sadaya ngalaksanakeun mingguan kumaha bisa kitu sumangga sarumping sadayana urang sami-sami ngalaksanakeun mingguan sok sumping tak sadayana tara deui wae lamun teh mah karesan menang teh sareng sangu nu bodas bade beuleut budak sambal karasi diajak dahar bade mah tawakal tara deui wae nang karesan ngong we kasadayana jamaah karesan ieu bade ngadang ngabagikeun daging kurban kirang langkung sakilo sewan kinten-kinten labul moal labul tapi kan ditipu Pak Kades miwara ngajak ka jalan teh daek sareng Pak Kades ieu bahasana teh ayeuna karesan aya bantosan sosial engal-engal kada ieu diumumkeun jigana teh ngambreng kepala desa dari kaya ban tuan aya teh punten ieu kanggo urang sadayana maka kemudian kanggo urang sadaya sumangga urang sasarengan introspeksi diri malah mandar urang sadayana tiasa ngalaksanakeun sasarengan tingkawin bapak kepala desa miwah jajaranana para ulama miwah jajaranana teras dari para asatidz wal asatidzah oge para putra urang sadayana sasarengan siling emutan malah mandar sasarengan dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo salajengna. Nah, aya deui pependakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya jalmi ieu mah aneh. Kumaha anehna teh ngagoler dina tembok tap kana batu bata tinggalkeun kana sirah kusorangan muncrat sirahna geuleuweuh harita keneh geus geuleuweuh liput deui tap deui kana eta bata gejeret deui ditinggalkeun kana sirahna geuleuweuh deui pan kapendak ku baginda Rasulullah sallallahu nyanong kami Rasul naroskeun ka malaikat Jibril ari eta teh jelema kumaha teu pati gedeng geus puguh nyeri percis saeutik ieu benernya jelema ditajong coplok ditajongkeun deui tuluy coplok tajongkeun deui bener gitu ieu ge kitu jebret ditinggal sirahna muncrat polona ngajerit maratan malik mata langit liput deui harita keneh tak deui kana batu dijeret deui ditinggal ku sorangan ya kanjeng Rasul ge kaget ari ieu teh Jibril gambaran naon ieu teh contoh umat anjeun Nabi Muhammad urang mana urang desa Pasiraun ari desa Pasiraun mah sarean urang desa Pasir dalam naon pagaweanna alladzina tatasaqalu rusuhum anis sholatil maktubah nyaeta jelema anu berat sirahna tina rek ngalaksanakeun salat fardu lain tara salat tapi berat rek ngalaksanakeun salat
waktu berentang untuk 1 bulan oke. Nah, dia lalu ningali rasa berat mah, ningali asalnya berat, hese, percis seperti mudah-mudahan mau ulah kalbetin karena kata barieta. Seperti itu jam waktu tos jam 8. Caroke urang wangsul di masjid. Ari ibu kagok kanca nonton sinetron. Film naon geuningan. Tahun gitu balik bapakna carokena mamana tos natepan teu ajan. Keulaanan kagok sakedap deui hanca. Deuh. Eta teh lamun ningali kana rasa berat teh ngalaksanakeun salat teh berarti asup tanya. Tapi mudah-mudahan balebat aladina tata saporu musuh manis salati makubah teh muga-muga ulah kalbetin kana berat sama sakali asup berat kieu jelema nu tara salat bantu ninggalkeun salat eta damarana. Jadi lamun kana aya jalma kalbesan teu salat tah barang kesolat gitu teh nepi ka maot teu kapodoan hampura lamun aya kitu jeung panampuran Gusti Allah eta jelema cilaka bakal kitu teh anu kapendak ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya kinten-kinten di urang anu bantu tara salat aya ulun aya saya jujur Panji model mana ini masuk ayat dengannya dia emut oleh musim kuring da pernah diwajibkan sholatnya kudu eta diberi akal ke Allah Ta'ala dan wajib sholat jelema nu leuwih akal tapi sabab itu diberi akal wajib jelema kudu sholat. Dan mending masuk jam bari gede dari jalan lagi malah gede. Secara mending asup alam mending asup ke masjid atau wadoma asup ke masjid kudu berakal jelema di masjid sok digiringkeun tara. Digiringkeun. Anu kumaha mun aya jalmi kalasan teu salat di gardu. Katingali ku jalmi anu berakal di masjid sok digiringkeun tara. Kunaon? Ari doma suka masih digiring kan sina kaluan ari jelema nu teu deket asup ka masjid tara digiringkeun pabeulit eta licik tah kudu nama digiringkeun kusararea kudu berakal tah itu jalmi kagak kalesan ngaruh akal sebab ieu lamun aya doma aya masuk ka masjid sok langsung dilempah sina licil ayeuna lamun jelema jalmi kalesan asup ka masjid kudu nama digiringkeun teh saudara antara udah salih ya saking kewajiban sholat elat ya Pak di mana-mana di lingkungan orang sering para ulama dengannya mengingatkan ayahnya ini anu ke sholat saurang kari-kari diantep kusadayana keteria mutan gebaiklah dapatur asa ulah-ulah we cekulan teh punten teh cukup begitu kedah diajak kurang kaleresan ari asalna mah man amin kumun karon bali we biadi teh asalna mah karengrengan umaro terusnya itu kalau salesna kedah nama ka kersana Kang Haji Royani Haji Royani aya teh Haji Royani ya Haji Royani ya poles polesnya kan ya ayah Jawi kalau pesan waktu maghrib ke sholat jelas ya tidak muslim sarua buka akal lain doma katingali anjeunna geus kaluar di masjidnya anggap cicing dia tagatu ke sholat hampura usul kana Haji Royani nama kayak gitu sabab ari kewajiban man amin kunung karon paling bayu biadi teh nyata bagian rumah Andre ngomong Haji Royani lagi rumah di kana ampunan aja babaturan geun bae lah apa teu dipicu ngagirkeun kurna apal lila gitu digentur dari picu lila aja teh di balena di jalpet sampai puli aja alhamdulillah nyampe bahan urutan Haji
Nah sababnya sabab lamun diantep asalna gitunya payu-payu rupiah teh nyata ka Umar. Terus deui teu mampu pula ku pandangan mah sapertos janten kewajiban teh sanes ka Bapak Ustad tapi kena ka Umar Bapak RT termasuk Umar ampun kan belasan Pak RT nanyuan ya. Batu itu sholat RT menghina Bapak Kodes kami nah itu termasuk Umar. Nah, saya jadi nak kayak itu. Temampu hati maku pandangan mah sanes Umaro, sanes Bapak Poldes. Nah, pabil lisani, ya, tulisan tahu pabil lisan mah ya tapi bagian para kiai. Jadi dari para kiai maka tinggali jami imah secara umum, imah secara pribadi. Katingali ayah jami, terdaikeun sholat, terdaikeun puasa, terdaikeun zakat, cekap. Nah dina seteker atau nanti cekap dina waktu minggonan. Sawios terasa saurang-saurang. Pabil lisani, karena mereka tinggali mah jami terus kalesan. Nah, mampu kayak seorang ustad, seorang kiai, wayahna guru lisan hari takene dicarioskeun. Nah, lamun macam mampu masih teu mampu tulisan oge. Kakare katilu nama papi kok di kuhate. An kuhate mah pangrendah-rendahna keimanan. Gitu. Wadzalika aqul iman. Dios kuhate we kalau sakit aya jami kabeh kabeneran layak ulang teh 70 ngan kabeh kaleuceun kabeh bisuna sampai KM teh diajak jumaah kalahkah ngalelewean angger we itu terus diajak berjamaah ieu mah jumaah we saminggu sakali ngan lebaran bubuhan datang anak nanti kota madare baju itu di daerah datangnya tak kalesan teh ngawaro kumaha lamun kitu mesti kali mungkin balik jadi ustaz gitu ya. Bagaimana tapi alhamdulillah di ayat nama daya sadayana tos ngarbel sadayana tos alinsa sadayana tos sami alwi habis Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon elatna sabab presiden kendiri zamana ayeuna nama tos aman di alam dunia teh. Da ari aman teh punten sanes sepi palingna tuna bangsatna lain gitu ukur hari jalma teh sholat mah teh aman sok mangga teh jalma teh iman teh aman deh moal asup iman malaikat aman jalma nu teh iman secara malaikat iman jalma nu teu aman maka insyaallah lamun teh aman jalmi sepi hayang sepi ku palingna tuna ku bangsatna sumangga abrengkeun sadayana sasarengan ramekeun masjid Allah anu malah mandar kaituna inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir anu bakal ngaramekeun kana masjid Allah teh hiji jelema anu iman ka Allah nama billah wal yaumil akhir jeung poe akhirnya ka poe kiamat dan teu iman ka Allah jeung iman kana poe kiamat moal daekeun sumping ka masjid urang mah sadaya we percantan urang atos we nya tong labi teuing sampai 12 terus sekape iman da bingung atuh mapartahan ulama unggul ieu mah gitu ulama unggul kelas deui para kiai hukum manawi bikin mah ka kapayuna punten ya sepakat teh upami rojapan muludan digilir kembali. Alhamdulillah. Nah badai dua sewang, badai tilu sugan, badai nyalira mangga. Dikawi pembukaan kita ijab pun nyalira mangga. Nah, semangat saudara semangat. Sare salin ya punten. Kan itu para masail kilo teh panseueun guru-guru bulan sadayana kasepuhan ahli dakwah tauran firman punten ya punten. Menawi sepakat sareng kesana Bapak Kepala Desa sareng reg-reganana oleh sakoge sareng jamaah sadayana atuh sugan nyanak mubalig tilu bajunya kan dua saraja bisa mulut teh kan punten anu pas kagiliran ulah kabur teh tadi lo yang akhirnya malah mereka secara sasaran sadayana urang niakeun si agama anu aya di Desa Pasir dalam amin ya Allah ya rabbal alamin. Keun da pimpinan mah ketua MUI kasina eta nama anu maju bulan nama. Itu
Ampun pernah kasun ya Allah ya Rabbana. Punten ya para bapak sadaya, para masyarakat, para ibu sasaran misi abdi sontak kak sadayana tapi sanes sama sanes naon-naon dia mau ubah dulu mudah-mudahan suasana sekali di sana kure yang manfaat akhirnya itu dari barokahnya ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan desa udang sadayana rakyat udang sadayananya termasuk dipimpin bersama Bapak Kepala Desa Miwa Jajaranana udang sadaya sarana tenana aya dina kabarokahan aya dina rahmat ridhona Allah taala sampai tua anu kasanggakeun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.